Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal bagian anu ka 4 walasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagian anu ka 4 walasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para mitra kaum dangu di mana wae ayana, beres transaksi babayar kadu si Bogel sapara kanca langsung sing kojengkang muru kana motorna. Sanggeus tiluanana numpak motor eta motor ngadius nyemprung maju ngetan tuluy leok belok ka kenca. Geus kitu digas deui rada tarik motor nyemprung mapai jalan anu luak leok bari jeung nanja. Saja jalan katingali pamandangan anu endah mangrupa teras sering sawah jeung kebon pinus. Akhirna leok motor teh belok deui kabeh katuhu tuluy mudun saeutik jog anjog ka lokasi nu kahiji. Di sisi jalan pisan eta tempatna, sisi jalan beh katuhu, sedengkeun katuhu jeung kencana pasawahan aya wangunan imah 2 tingkat. Tah ieu mang imahna cocok teu mang? Ari ceuk uing mah cocok ieu. Soalna imahna ngan hiji-hijina ieu teh katurug-turug di dieu mah hawana adem raoseun ngeunah. Lamun mamang rek mawa awewe oge mah cek si Arman. Mamang mah moal rek nyandung kajen geus beungar oge kemal si Bogel. Ih teu kedah nyandung mang. Da ayeuna mah seueur awewe anu bisa dipesan mang. Manggeus
buru telepon anu boga ieu imah ngarah langsung dijadikeun ayo. Jadi orang bisa ngirit waktu teu kudu neangan deui ka ditu ka dieu. Geus nu ieu wae lah urang jadikeun. Siap Mang Bos siap. Urang telepon heula nya nu gablegna nu gaduhna. Si Arman laju nelepon kana nomor anu aya dina baliho anu dipasang di hareupeun eta imah. Teu lila harita aya saurang jalma anu numpak motor muru kadinya. Paromanana marah mai bungaheun sabab imahna tereh payu. Eta jalma teh anu boga eta imah jerut turun tina motor langsung solongkrong ngajak sasalaman kanu tiluan. Oh iya sareng Padang anu gaduh bumi ieu. Sumuhun abdi nu gaduh bumina Run bade diroris heula kalebetna moal. Teu kedah lah Pak sabab kuring mah moal lami-lami ieu teh hayang buru-buru beres. Sok sebutkeun sabaraha hargana Padang. Oh bade dibujeng enggalna nya bade bujeng enggalna mah ditawiskeun saem we lah. Oh hayang saem Padang nya sok kadeukeun nomorna. Ceuk si Bogel atuh Padang gancang ngaluarkeun HP-na nya sok atuh bade wantun sae mah sok urang transfer ayeuna. Ceuk si Bogel balik ngaluarkeun HP-na. Pak Adang oge ngaluarkeun HP tuluy nembongkeun nomor rekeningna. Transaksi banking lancar, duit langsung asup kana rekening anu boga imah. Pak Adang langsung muka bagasi motorna nyokot sertifikat imah jeung koncina tuluy song dibikeun ka si Bogel. Nya geus kitu mah Pak Adang ngajak sasalaman tuluy amitan. Aduh hatur nuhun Kang, mangga atuh kasadageuna nya. Geus kitu mah Mang Adang ngaleos. Tah kitu Mamang Mahman Lim. Ari aya urusan teh kudu buru-buru beres. Jadi lamun barang beuli tuh kudu loba nawar. Kira-kira urang geus naon? Urang geus cocok jeung hate mah bayar we rek murah rek mahal oge. Ceuk si Bogel. Terus ayeuna rek kumaha Mang? Nya ayeuna mah urang balik we heula. Engke di imah urang badamikeun deui, urang asakeun deui pamikiran. Kumaha carana ngumpulkeun atawa ngarekrut anak buah. Terus kumaha cara ngalatihna, tangke urang musawalakeun di imah di ditu hayu. Nya hayu atuh urang balik Mang. Atuh geus kitu mah celak deui. Atiluanana naraek deui kana motor. Sembrung, motor teh nyemprung. Ninggalkeun eta imah anu anyar dibeulina. Caturkeun poe isukna si Bogel jeung si Arman katut si Taslim. Harita geus ngarariung. Ayeuna mah ngumpulna di imah si Taslim. Sabab kaayaan imah si Taslim jempling. Indung bapana sibuk nguruskeun pakaya kebon jeung sawah anu menang meuli si Taslim tina hasil ngabegal teh. Tah isukan maraneh duaan kudu mencarnya neangan barudak ngora anu sakira-kirana daek diajak gabung jeung urang. Kumaha sanggup henteu ilaing Lim Man? Ceuk si Bogel bari ngabagi teteupna kadua baladna. Sangguplah 20 urang we mah Kang. Mamang Bos, da loba babaturan di lembur aki di Subang. Cek si Arman. Manehna percaya diri pisan bisa ngarekrut barudak ngora keur dijadikeun balad begal.
paling sanggup paling 15 orang Mamang Bos. Aya babaturan lah nu rada balangor, pasti gampang diajak na Mamang Bos. Si Taslim oge nyanggupan. Nyaheug atuh. Ari saranggup mah sakitu heula oge cukup lah. 20 tambah 15 tuh pan geus 60 60 sabaraha 35 cukup sakitu oge. Ke lamun geus dilatih tur geus bisa dialagawena urang tambah deui. Terus ngalatih barudakna di mana Mamang Bos? Sebab lamun di tempat para duae bisa ngundang kecurigaan batur Mamang Bos. Gampang. Urang latihan sambari muncak ka Gunung Cermai. Pan bari muncak ka gunung mah moal aya nu curiga, disangkana teh keur pramuka we. Nya bener Mamang Bos. Mamang Uing mah memang cerdas, hebat lah. Kitu di antara obrolan si Bogel jeung dua sobatna anu kiwari jadi gorombolan begal. Nyasat terus nama ti luarna ngobrol ngaler ngidul bari meakeun opieun. Sanggeus ngarasa cukup akhirna si Bogel jung cengkat. Nya geus atunya kitu wae. Maraneh gancang teangan barudak. Tah Mamang rek lelempangan heula ka dealer. Mamang rek meuli motor lah. Sakalian balanja jaket kulit, sepatu kulit keur salin butuh nu alanyar ieu. Cek si Bogel kitu nate bari tuluy ngoloyor keluar ti imana si Taslim. Si Arman nuturkeun ari hatena mah rada hayang seuri sabab ari nenjo si Bogel make jaket kulit jeung sapatu teh asa teu nyurup kana dedaganana. Saja jalan si Bogel ngomong sorangan terus ras ingat mangsa ka tukang waktu dirina masih keneh malarat kokoro nyoso malarat rosa. Sok nyol teh nyeri hate ari inget mangsa dihina ku Bah Ohim. Sigan irah-iraha mah si Ohim kudu dibegal ku aing atawa digarong sakalian tuman deuleu. Cek si Bogel bari ka kerot. Engke lamun aing geus jadi krejiris jadi mafia bakal sembah sujud si Ohim tah ka aing. Komo lamun aing geus jadi raja begal mah wah bakal dikekayak si Ohim ku aing. Aing mau nggul kadu ti kebon dibawa ka aing mah sia teu diburuhan. Awas si Ohim. Tapi keke lamun aing engke jadi raja begal kudu boga ijazah asli atawa henteu nya. Cek si Bogel bari reg teh eureun bari mikir heula tarangna kerung-kerung wae. Tapi teu lila kaloyong si Bogel nuluykeun di lengkahna. Teu lila akhirna lengkah si Bogel jog anjog ka imahna. Si Bogel gancang muka panto pager kebat muru ka teras tuluy ka katrok. Brai panto dibuka ku Cewati pamajikanana. Ayeuna mah Cewati tambah bohay tur bersih awakna. Badana jadi kaurus sabab kiwari geus loba duit. Bus si Bogel abus ka ruang kulawarga. Kasampak di ruang kulawarga ya si Bobby keur jongjon main game. Ari lanceuk nama si Rudi geus dipasantrenkeun di pasantren elit nu aya di Jawa Timur. Mah kenjing urang shopping mah. Shopping? Asik. Bade shopping ka mana kitu ya? Ayeuna mah geus aya perubahan dina bahasa oge. Nurutan jelema beunghar si Bogel teh. Ka pamajikan nyebut mama, Cewatina nyebut ayah. Urang meuli motor anyar anu pangalusna. Anu urang dieu tacan anu bogaeun lah mah. Hah? Nu leres ya? Sakantenan atuh abdi hoyong geulang. Heug, rek geulang rek kongkorong oge karimilihan.
asik aya nu paling bager sareng paling guanteng pokokna mah ya. Celengok cewati nyium si Bogel sabaraha kali bakatku atoh isukan arek diajakan balanja gelang jeung kongkorong. Para mitra sadayana gancangna carita si Bogel harita geus kabeuli motor metik anyar anu badag bodina. Tatanggana meuni guyur Bah Ohim sirik metohana kapanasan. Omongan jalma anu sirik geus rupa-rupa. Aya nu nyangka si Bogel teh nyupang ka siluman. Aya nu nyangka si Bogel teh bisnis ganja atawa sabu jeung rea-rea deui. Tapi saurang oge taya nu nyangka lamun masih Bogel jadi begal. Keur si Bogel mah rek kitu rek kieu omongan batur teh teu jadi pikiran. Paduli teh teuing. Anu penting dirina bisa hirup ngeunah, bisa nang hening nyandang ngeunah nyanding nikmat. Si Arman jeung si Taslim geus hasil ngumpulkeun barudak ngora keur dijadikeun pasukan begal. Saterusna pasukan teh dibawa ka markas. Poe isukna rek dilatih, langsung dilatihna ku si Bogel. Uing oge sakalian rek milu latihan. Da uing mah teu bisa silat, teu boga ilmu gelut mang. Cek si Arman. Sadua uing oge teu bisa main po. Hayanglah latihan main po, nu kumaha main po teh. Tapi ari gelut jalanan mah bisa. Da baheula keur budak tukang gelut. Cek si Taslim. Maraneh can bisa silat, tapi harita geus bisa ngelehkeun geng motor euy. Cek si Bogel. Nya eta mah tarung jalanan naminana. Padu habak wae memang bos. Kabeneran deui lawanna teu bisaeun gelut. Sarua ngandalkeun kawani wungkul. Jadi we uing meunang gelutna, bener teu man? Gelut padu ngemprung oge meunang memang bos. Geus atuh. Mimiti isukan ku mamang maraneh sakabeh rek digembleng. Dilatih ilmu silat, ilmu karate, ilmu militer jeung ilmu ngapegal anu bener deuleu. Sabulan lilana kadituna mah saminggu sakali da latihan lage. Gampang. Sabab bari praktek ieu. Siap Mamang Bos, siap. Si Taslim jeung si Arman pada nyebut siap. Diturutan ku balad-baladna anu aya 35 urangna. Kabehana nyebut siap. Nya geus kitu mah poe eta balad-balad nu anyar dibagiakeun ku kadaharan anu ngareuna. Inuman jeung udud oge ngalayah dibebaskeun sawaregna. Poe isukna mimiti dilatih awak ku cara lulumpatan dina jalan anu nanjak. Balad-balad begal kacida sumangetna milu proses latihan eta. Beurangna ngaraso heula si Bogel jeung si Arman katu si Taslim dariuk ngariung tiluan misah ti baladna anu 35 urang. Pok si Bogel ngomong, komplotan urang rek dibere ngaran naon ieu euy nu kira-kirana pantes jeung matak dipikasieun ku batur. Cek si Bogel. Nya naon atuh Mamang Bos? Uing oge bingung ieu teh. Si Taslim karung. Kumaha lamun dibere ngaran geng MBG Mamang Bos? MBG. Naon singkatan MBG? Ari MBG teh singkatan tina Mang Bogel guanteng. Halus teu Mang? Cek si Arman. Eta masih ngaran grup lawak atuh si Arman. Apaan Mamang mah teu bisa ngabodor deuleu. Nu rada serem atuh ngaranna lamun aya mah deuleu ulah MBG Mamang Bogel anu guanteng sia teh. Cek si Bogel bari ngareret ka si Taslim. Geus atuh karaman
tangkorak iblis tah halus mang, cek si Taslim mereka mandang. Wah teu pantes atuh eta mah zaman baheula deuleu pantesna, ayana dina dongeng baheula nu kitu mah deuleu. Jageuslah baik geng urang mah teu dibere ngaran oge baiklah, lamun parang bantrok jeung komplotan begal sejen sebut we baladna si Bogel gitu, jadi wadia balad si Bogel, cek si Bogel bari tuluy jung cengkat, baladna langsung carengkat rek nuluykeun deui latihan. Menang saminggu latihan para begal geus loba parobahan dina awak, dina tanaga, dina kacepetan, sabab salianti dilatih fisik ditambah ku barang dahar anu diwowoi, jadikan awakna gancang ngareusi, dahar jeung udud mah diroyalkeun. Tapi inuman-inuman keras jeung obat-obatan dipantrang ku si Bogel. Ye sia rek jadi naon we hirup, sok sanajan urang teh jadi begal paribasana, tapi aya aturan anu kudu diperhatikeun di geng urang euy. Hiji, ulah nginum alkohol, ulah ngobat, ulah ngelem, ulah jina. Lamun maraneh aya nu hayang ka awewe mending kawin, engke ku dewek dibiayaan keur kawin adeuleuh. Cek si Bogel nyarita ditujukeun ka sakabeh anak buahna. Ya bos, siap bos, siap. Baladna saur manuk nyebut siap. Sanajan si Bogel awakna bogel pendek leutik, tapi boga sima jeung komara nu gede. Anak buahna teh nu wani neuteup kana beungeut si Bogel, kabeh ngareluk tungkul tandaning nurut jeung ajrih ka si Bogel. Minggu karya baladna dilatih dasar-dasar ilmu silat jeung karate. Punten minggu kadua balad-baladna dilatih dasar-dasar ilmu silat jeung karate. Minggu katilu jeung kaopatna kabeh difokuskeun kana cara-cara ngabegal. Sanggeus meunang sabulan digemleng, akhirna anak buah si Bogel diturunkeun sina ngabegal. Masing-masing dibere motor, dibere jaket jeung sepatu kulit jeung pakakas paragi ngabegal. Teu lila hasilna mimiti ka tembong. Balad Mang Bogel harasil dina ngabegalna. Kabehana taya nu gagal. Si Arman jeung si Taslim anu ngaturna mupuhuan barudak. Ari si Bogel ayeuna mah datang ka markas ukur saminggu sakali keur ngalatih barudak wungkul. Unggal poe duit ngocor, curcor terus kana rekening si Bogel. Si Bogel tuh kudu capek-capek deui ngabegal, cukup narima laporan anu dikirim ku si Arman jeung si Taslim kana laptop si Bogel. Kiwari si Bogel ukur nyang hareupan laptop jeung komputer nu aya di ruangan kerja anu full AC. Teu kudu butuh waktu anu lila, dina waktu nu kurang ti 5 bulan si Bogel geus kabeuli sabaraha mobil. Balad-baladna oge geus nambahan hampir kana 100 urangna. Akhirna jajahan ngabegal beuki ngalegaan, geus mindeng asup ka wewengkon si Dahlan Abidin nu aya di Tasik jeung ka wewengkon si Asep Randeg nu aya di Brebes. Ngan tacan diparengkeun bentrok antara balad si Bogel jeung balad Dahlan Abidin katut Asep Randeg. Satahun 2 tahun gorombolan begal anu dipingpin ku si Bogel masih jalan aman-aman, kalayan lancar. Samalah beuki ngembang anu lumayan pesat. Tacan pernah patelak jeung gorombolan begal anu sejen, jeung tacan kasusud ku pihak anu berwajib. Sabab setiap mingguna si Bogel rutin ngalatih anak buahna ku rupa-rupa ilmu pangawarung. Dina hiji poe
si Bogel mere parentah kasih Taslim sangkan ngabegal imahna Baohim. Sabab kahijina si Bogel masih boga rasa dendam ka Baohim. Ari alasan kaduana kabeneran si Bogel menang beja yen Baohim arek nyokot duit ti bank. Kusabab kitu eta mangrupakeun kasempatan anu hade pikeun ngabegal Baohim nalika engke balik nyokot duit ti bank. Si Taslim anu katugasan mingpin tugas harita geus saged dibarengan ku 5 urang baladna masing-masing pada mau motor. Si Bogel geus ngirim pesen jeung geus ngirim Sherlock ka si Taslim tempat di mana Baohim bakal nyokot duit ti bank. Kalayan detail pisan jeung waktu jamna atuh teh hese pikeun si Taslim dina enggoni ngincar Baohim. Tius si Taslim ngadius dituturkeun ku baladna muru ka hiji bank nu aya di kota Cikijing. Sanggeus jarakna rada deukeut ka lokasi gancang balad si Taslim mencar ngarah henteu ka ciri ku batur. Hari si Taslim sorangan harita geus ngarandeg ngeureunkeun motorna di jarak anu pas keur ngawaskeun mangsa. Kira-kira jam 2 beurang harita katingali ku si Taslim Baohim kaluar ti bank bari ngagandong rangsal anu eusina duit. Tetela Baohim teu nyorangan tapi dikawal ku 2 urang anu mawa 2 motor. Cerak Baohim numpak kana motor. Dibonceng motor gancang maju. Geus kitu motor kaluar ninggalkeun buruan bank. Dituturkeun ku motor hiji deui anu mangrupa pangawalna. Si Taslim geus ngontek ka balad-baladna sangka nuturkeun ciri-ciri motor anu ditumpakan ku Baohim jeung pangawalna. Nyarita balad-balad si Taslim geus sing belesur ngudag Baohim. Sedangkeun si Taslim sorangan nuturkeun ti jarak anu cukup aman. Di palebah pertigaan arah ka Jahim, si Taslim mere komando ka balad-baladna. Sangkan baladna ngalakukeun aksi di dinya keneh. Atuh seot 2 motor gancang nyalip motor anu keur ditumpakan ku Baohim. Seot hiji motor deui mepet pangawalna anu tukang. Seot hiji motor deui nyalip ti kenca langsung ngarebut kantong anu ditetangkep ku Baohim. Kap galeong motorna ngagaleong habak tonggong Baohim aya nu ngebabuk di tukang. Alah Baohim ngoceak kantongna kapaksa dilepaskeun. Pangawalna teu bisa nulungan sabab harita aya nu ngajejek motorna ti tukang. Duk galeong motor pangawalna oleng ka sisi meh-mehan nyuksruk. Dina waktu anu singkat harita balad si Taslim geus nyemprung kabur bari mawa hasil duit sakantong. Sanggeus aya di tempat anu aman kantong dipasrahkeun ka si Taslim. Ku si Taslim dibawa tuluy diganti kantongna ku kantong anyar anu geus disiapkeun ti saanggalna. Nya geus kitu mah eta kantong teu dibawa nyemprung rek disetorkeun ka bos besar anu awakna pendek leutik nya eta si Bogel. Gancangna carita si Taslim harita geus aya di hareupeun si Bogel bari nyerahkeun hasil pagaweanana. Atuh si Bogel kacida sugemana duit sakantong dicokot 2 gepok laju dibikeun ka si Taslim. Tah sagepok keur honor maneh Lim, sagepok deui keur biaya operasional barudaknya, cek si Bogel. Aduh hatur nuhun Mamang Bos, ayeuna kene saya rek indit ka markas Mamang Bos, tembal si Taslim. Ayeuna mah si Taslim teu nyebut uing keur ngabasakeun dirina teh diganti ku saya ngarah kadengenan teu norak.
Geus kitu mah si Taslim ngaleos keluar ti pakarangan imahna si Bogel. Ari si Bogel asup ka imahna, kebat nuju ka kamarna, arek nenden duit dina lomari berangkasna. Kayaan si Bogel kiwari geus ningkat puluhan kali lipat. Duitna geus meh miliaran nu aya dina berangkas jeung dina tabungan anu disimpen di sabaraha bank. Tuluy aset propertina di mana-mana mangrupa kebon, sawah jeung wangunan. Mobil mewah ngalayah di garasi. Kabeungharan si Bogel kiwari geus asup dina jajaran jalma beunghar nu aya di wewengkon Pasundan. Usaha haramna si Bogel masih rapih disimbutan ku bisnis-bisnis nu sejenna. Ayeuna si Bogel geus loba usahana, di antarana usaha kuliner, usaha pariwisata, traveling, jeung main saham gabungan. Nya ayeuna hati si Bogel mimiti puas. Tapi nalika si Bogel rek kaluar ti kamar, atuh ujug-ujug eueuh waktos kabujeng seep wadiah balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cukupkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.